Pokoknya mah yang ngareneng indung mah. Atuh hese leumpah hayo we ngareneng mah. Indung tengan tiba heula tengan ukur di tukangan wae. Nah, di tukangan kumaha atuh hayang ti hareup indung teh. Ari sok ti hareup. Heuh atuh indung teh hayang parendeng atuh Akang. Maksudna kumaha atuh indung? Eta indung teh hayang jiga batur. Da eueuh nu siga batur mah. Kabeh ge jiga jelema. Heuh maksudnya ngareneng atuh Akang. Ngareneng Apa teh tuh? maksud teh kumaha? Babarengan ka mana-mana babarengan gitu. Oh, Ieu mah teh boleh wae di bujuran lah, di hiputan lah. atuh indung teh hayang mobil meureun. Tah eta Kang. Atuh mahal. Mahal sabaraha atuh Kang? Tanya coba Kang. Tenang, hayang di ngareneng mah. Ya kudu kumaha tah eta Kang? Kurang beli beca isuk mah. Kalah kana beca ya Kang. Lu kan sarua ngareneng atuh diuk. Cik atuh beca-beca teuing. Dan penting mah ngareneng we. Yang mobil.